Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra tepang deui dina bedangan dongeng Sunda kalayan judul Ngempur Layung di Dusun Linuhung. Naskah karya M.H. Ubaidillah. Kedapan dongeng Kumbang Lili Guntur. Episode ke-15 kalayan judul Bitotama di Mandala Cangkuang. Wilujeng ngabandungan. Ki Jagat Setra mangsa rumajana katelah jugala. Boga adi lalaki dua nana. Nu hiji Candralaya ngaranna teh, nu hiji deui Jagralaya. Tiluanana seueur Demang Kenda dina kurun waktu memeh ngadeg nyakrawatina sinuwun Panembahan Jagat Dipa. Demang Kenda kakoncara teuneng turta jujur pisan oge mibanda wawasen anu geus anjlok dina kelas mumpuni. Kung sifat telak paham jeung panaratas pangaulaan mandahyang sarta der bitotama. Ngan hanyaka Demang Kenda pacundang sarta akhirna nohonan jangjina sumpah geusan sejak taluk tunduk ka pangaulaan dunya pasilatan Mandahyang Larang. Ki Demang Kenda satuluyna menta dirina dilungsur izin pikeun ngarebut wewengkon dukuh Huyati. Kulantaran juru tugur dukuhna nyalawading remen ngarojong tindak mesum seuweuna Arya Tapa jeung salah saurang siwi pucuk pangaulaan dayeuhan. Ari dukuh Huyati teh lahan kanyaahna pucuk pangagung Nagri Kutanagara. Atuh samangsa Arya Tapa jeung bapana dihukum pati ku pucuk pangaping paguyuban paguron Mandahyang Larang. Pucuk pangagung Nagri Kutanagara teu wudu wera. Heuleut sababaraha waktu ngeprik wadiat baladna ngarudug Mandahyang Larang geusan males pulih kulawadet Arya Tapa. Tapi para murid padepokan Mandahyang Larang leuwih calakan jeung iceus pisan kana medan. Rebu-rebu wadia balad Nagri Kutanagara ngan sakeak dicaremkeun di satengahing wahangan Kawe Gangga jeung Cidurga. Ukur satengahna wadia balad para murid paguron puseur Mandahyang Larang. Ku cara teu dibere minge dihujanan ratusan ribu tumbak jeung jamparing. Ditambah lahar panas Gunung Waluku anu ngadadak bitu dina pada harita. Beset perang kalawan Unggu Gumilang, pihak Mandahyang Larang ngaanugrah layang pangajen. Naik pangkatna Demang Kenda. Demang Kenda nyogregeun tilu seueuna. Jugala, Candralaya jeung Jagralaya ka guruna geusan dipimurid. Ari guru Demang Kenda teh kakoncara ku Neneh Ki Buyut Lintang Kusuma anu ngadegeun paguron Lodra Sakti di Gunung Pancir Gada. Lebah manangan Gunung Pancirnya. Ieu Ki Buyut manusa sarwa bisa. Lian ti mumpuni dina bagbagan kanuragan. Oge ahlina nambaan rupa-rupa kasakit. Nincak mangsa rumaja mimiti tumbuhna patektogan. Jagralaya jeung Candralaya remen patelak marebutkeun kembang paguron. Siwi tungga Ki Buyut Lintang Kusuma. Geulis meureunnya tah budak guruna teh. Anu sok padahal geus diancokeun ti anggana yen kembang paguron teh rek dirangkapkeun ka Candralaya. Nitih wanci anu mustari pruk weh Candralaya jeung kembang paguron teh dirapalan. Bareng jeung eta Jagralaya ngaleungit ti paguron Lodra Sakti. Bari jeung teu catur teu bukur ka Ki Buyut salaku anu ngageugeuh paguron. Jatuk ramina Candralaya ka kembang paguron teu lana. Da Candralaya sok remen kasar
alatan bojona geus kapalang eusian buah kalakuan Jagralaya mangsakeur hahadean. Jelas Candralaya asa dihianat. Kapeulih Candralaya lobah jadi sangar ku cara ngejat deui wae ti Paguron secara demit. Apruk-aprukan ka sakur padepokan. Bari ngekeuweuk dendam kanu jadi adi sasatna Jagralaya. Pas kejadian pindahan pucuk pangaping paguyuban Paguron di Mandahyang Larang ka bapakna Arya Mandahyang ayeuna. Candralaya jeung Jagralaya tepung dina kekayaan harengheng antar sesama Paguron. Derpatelak tetela wawasan Jagralaya leuwih undak tibatan Candralaya. Sok sanajan asana mah saimbang. Candralaya bobor karahayuan ku ajian anu ayeuna diwariskeun ka Daryaga. Candralaya teu kapulu perlaya di leuweung gremet Gunung Pancirgada. Sanggeus samemehna tatamba kanu jadi lanceuk nu tayalian Ki Jagasetra. Ieu Daryaga. Nuna mah kakeheurama. Jagralaya terang-terangan mawa kabur kembang Paguron Roda Sakti. Katut jabang bayina. Jelas tah. Ki Jagralaya teh jelema edan pan si kurang ajar teh. Ki Jagasetra kutuk keneng. Tapi pan teu semata-mata kesalahan aya di pihak Mamang Jagralaya Rama. Coba saupama Mamang Candralaya teu maksakeun ngawin bibi kembang Paguron. Oge Mamang Jagralaya ngaikhlaskeun si bibi geusan jadi bojo Mamang Candralaya. Atawa si bibi betus mun dirina geus ngancik bini ka asih Jagralaya. Mangka persoalanana bakal beda. Oge moal saparna kitu. Ceuk Daryaga tandes. Ki Jagasetra ngahuleng sajongjongan saterusna ngabenarkeun oge naon-naon kamandang Daryaga bieu. Tapi samangsa ras kana tiwasna Candralaya. Ki Buyut Lintang Kusuma oge anu jadi bapak kaleleban ku talajak Jagralaya. Rai weh amarahna ngagagedur deui. Ki Jagasetra ngarahuh jero pisan. Para mitra hanya kehabisan. Waktosna kasengker ku durasi cag dongeng Sunda Lili Guntur urang cekapkeun deui ka dieu. Insyaallah tepang deui dina channel anu sami. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.